tempat naon ieu kaula di mana ieu kula ka mana jalan saha batur kula batur ngomong tiris asa pikeun pisimuteunana hareudang asa pikeun pikipaseunana keung asa pibaturan kiru ieu teh di mana kasaha kula nanyakeun Gusti kaula dek tobat kaula rek ampun kaula rek insaf bere kasempetan kaula hayang hirup deui mana dulur kula mana baraya kula kolot kula anak kula dunya kula ampun kula kaula rek abus deui kana wujud kula ampun lajeng ieu nyawana da samukti kana wujudna sedengkeun ieu wujud nuju ka genset anu luar biasa nyerina teu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun kuno kawasa Gusti kudu kasaha nanyakeun kasaha minta tulung kula kieu geuning ari hirup saraka hirup teu diaku dosa teh kalah ngagedean dong borohina di dunia geuningan ieu teh meureun waktu balitungan kula linglung kula teu apa jalan di alam naon ieu kula danya kitu nu sing paru ringkap puluh punuk teteh sora naon eta geuning gumujang sepuh eta gedong jalan ka gedong nu molongpong teh katutup pembalasan cicing di alam marakayangan ku bumi hanteu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun kuno kawasa sumohon geuning kitu saha nu nyiksa teh geuning amal perbuatanana ari pangeran mah moal rek nyiksa jeung ngaganjar ka saku makhluk angin makhluk kudu eling kana eta siksaan sareng ganjaranana dunya ada tenulungan geuning lubak libuk harta kakayaan teh geuning daya paedahna dicenak salah pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan mana melaanana pangkat teh dah gaya nya teu pinu tadina resan ieu atuh di dunya teh kadar diumarakeun moal lila hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggal ke Jawa maot pingaraneunana dek kasaha datang sanurek nampa urang ka mana jalan poe naon ini naon rek dibawa sumohon iwa ti amal perbuatan hade anu bakal ngaganjar urang nganterkeun ka alam kanikmatan sumohon nu mawe di dieu silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana ucu ku kituna kirang sareng langkungna muga we hapunten ti uasa para kansa nyecu rombongan giri harja tilu wilujeng tepang deui mudah-mudahan kapayun tiasa tepangkeun deui